Piye teh saha anu bade ngahibur di bumina Bapak Haji Ramin miwah Ibu Hajah Cici tewa uti apa itu ti putra Giri Harjati nu ari Cepoden paingan angwanana dugi ka harurung harera wilujeng tepang kasadayana ya enggak urang pareraja mangga jangan dikurana ya hey 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 Seni bangsa nu mandiri mi bandama aja nu luhur kesenian kebudayaan jasana sanes lumayan pakanu jadi hiburan ngaraketkan tutuluran
tosung jarining digantun kasadayana. ngiring olah kabudayaan seni Sunda nu asli dedeh seni Sunda anu asli susu kana mana bahan kumargi sisipku harti nanging mantep kekehoyong isina manuka langkung kumargi sisipku harti nanging manteng kekehoyong tekengeng di ponda deui adiki tekengeng magan geningan di pernah deui Bapak Haji Ramin Sahebo Haja mi banda hiji gambaran Soloyong Pagelaran seni wayang mudiola ku kita eleng mi banda sinir siloka patang buah dua sindir simbol gang sasmita pananang silakan kehidupan ruminakan di pawenangan Bapak Tang Firman Polsek Gantang sadaya kerasa pangeran ataya sadaya kumaha pantun wijaya wayang musik kudangan jalma hirup ku kerasana Ibu Siti simuladina seni wayang Abah Haji Adi lirjama nuku Malanda Pamaula salah arti titenan masing taliti
Sari Sunda nu mandiri pamantri cala mangkare kaluli-luli Pak Umak Jenggot boga ciri anu pasti Bapak Nasir Palili daya cu watak nu ngancikna diri wayang simu keur manusa wayang simu keur manusa masing-masing dasarua gumelara di alam dunya boga watak beda-beda boga watak beda-beda Ibu Hajah Cici sok beda beda ingipun dikabubuka panggung rep madhep kadya Purwasi nenggi Sorat tarombe ayu batur digawe nyuba Purwaman Mandraya Winulan ya sesesoro tinggan tinang pamutusing kinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning carita ya kukung gebang siwa lantung
kadena ayu tua anak tuku Ibu Siti Juana pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astagangga wiratan lan patra Cimuncang ka Banjar Sari coba turu rangaiti Purwa mentra winulan sastra tinuara alon panjangi ngawusin nenggikan Purwa lantara basane Purwa Purwa hartosipun wiwitan Dupitara tara itu kedaton boten wonten malih kejabi di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Jamul Dwipa iya nggih Nagara Jamul Dwipa kang kacelukan pangewoka-loka kajana pria kajam paring angin-angin kakocap mancak nagara laras watek wantos anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine saha kula bibisik Prabu Kanaka Murka iya nggih sampun dipun parek ingkang patih Kanaka Sekti tekantun senopati kalapedeksa anu duanana sami tungkul kamalik lutat yang menerima sabda adrih ningali pamurna lendra narapati nagi raja nagara Jamul Dwipa ananging sadaringipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ada hiburan seni suara hege hiburan wauti nyangakeun seni suara nyangakeun kasadaya dipiring baku bale raja gamelan Sunda mirik seni pawayangan mari bapakku kawina eta geningan lagu badaya budaya seni pribadi mintun
oh hey tawis jeman nakarana oh hey binang kitna binang kit putra putri papa wakil anak mintokeun kamu teh Enak cepode. kesenian buka-buka budaya Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, aya 45 dina na. hey hey dina hey Ulil. lain ukur keur hiburan mancing juru penerangan Bapak Ujang Ale mancing juru Balut sisi sabadaran kapiraran siang-siang bengi. Duh, orang Balai Raja mangga nyangakeun Sauyunan atuh. galayan nyi mojang lenjang kewas pantang kewas pantes kengeng midang iring tandang Tatamu sumpi, tatamu sumpi. kepat ibing paku balaraja kepat ibing langge orang maca tenangan diraksukan kabaya Bapak hajat kapribadian tanpa reka Bapak Pirnan Polsek Gantan nu jalinka eta boboden mah hak campel eta buboden mah Bapak Haji Adit hak campel garawakan Pak Hajat garawakan liranu linolahan rigig jamu
Aceh Kapolsek Dewi Patrol Jasmani Rohani Sasmita Gedali Ngabudi Ibu Siti Juangan Sasmita Gedali Budi Badaya lekesan midang saged Sumamarek pulang Ramahan tumarumpang manis lah estu nikmat mata kagembang Mengurang sesarungan pajangakan seni kagungan manga urang sesarungan pajangakan seni kagungan kesenian tuturunan Duna sawawa sohonan kami cinta kebangsaan Sretenon ing pasyawakan busana maneka warna maneka warna Sritenon ing pasyawakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus petengudianang yang panjrahing sarwa rukma sarwa rukma
Renggeng manik Nawaretna Gentur kang mangun satur gentrahing kang mangun cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios kawontening pagelaran Jawi Karaton Nagara Jamul Dwipa bebisik Prabu Kanaka Murka remagan klian patih Kanaka Sekti tekantun Senopati Kalapideksa iya patih lan Senopati wantun batuk-batuk acan sate acana nalendra ngandika watek wantos Narapati Nagiraja Nagara Jamul Dwipaya Prabu Kanaka Murka pengawakan jangkung badak simar dada bewas jemros nutaya hingga napas monlir bang barongan mata nyorot lir surya kemar upama ngandika sentak sengor nutaya hinggana lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikanipun Narapati Nagiraja Nagara Jamul Dwipaya Prabu Kanaka Murka hadanging Sunpati oge Senopati anu payus dipi agul kalayan dipikareus ku kula coba menta diukna kaharep kula sanget sono nutaya papadana kaharep diukna patih lan Senopati tapi nodama Gusti abi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi semua pengebekti kahonyuk panjenengan Sri Paduka pupudening ati sembaheun abdi sapangeusi nagri hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu iya pujas teh sampean aku terima kipati timalan kalihna teh eta naon tina naon rupiah kalepatan muga ageng sewu cukup lumur jembar hapunten anu kateda Gusti Prabu saling malum nuhun ngeran ping tigana aya pikir saeunaon purwa salira kersa nimalan bujeng hingga kapunut marganing tanaga emutan nalah dugi kapati mangga nyangakeun demi kepentingan salira khususna umumna demi kepentingan negara sareng bangsa Gusti Prabu tunggu mangga diestokeun Gusti Prabu kaharep diukna Senopati ai Ki Adi Kapayun pula. punten kapengkeran kapayun salikna Ki Adi dah kapayun kula atunyuk sumangaji simabdi pun Senopati nampi dateng pembagi salira kalayan nyangakeun semerah pangabaktos kahonyuk panjenengan Gusti Prabu iya pujas tuti sampean aku terima Senopati nuhun Gusti muni ngarenyag dah ngarenyag hatu kalihna teh eta pok pilih kirang tata kirang titit duduga priyoga cologog sareng sajabina malum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu teu sapuk sareng mamanahan salira muga salira kersa ngamaklum Gusti saling maklum nuhun
nuhun dunungan atuh salajengna ieu teh aya pikeun saeun naon meuni asyara reuas diangkir sanes dina wancina diondang sanes dina mangsana mangga aya pikeun saeun naon ulah aya anu di dinding kelir genang siloka gerak pedar secara basna nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi demi kepentingan negara umumna khususna demi kepentingan saliraku anjeun Gusti Prabu. Saperkara kaula pribadi leres ngahaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka anjeun duaan anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina dinten ayeuna. Nah maka jeung sasauran kitu diangkir ku Narpati dionang ku raja dicalukan ku ratu salah kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinembah Gusti Prabu. Nah moal bahakana tinimalan salira ngeran mangga bade siangna mangga bade wengina mangga nala bade subuhna ge mangga teh teuing mangatan sah di ajeng-ajeng nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi Gusti. Laras kelan. Nya eta kaula teh ngarasa sono anu sagede-gedena khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Kulawas urang tarapat tepung lawung paprok jonghok ngariung tiluan seperti kieu. Sami Gusti sami jisim abdi ge sono sami sono abdi oge. Meni asya ngagebrai alam dunya meni asya genah teh kana hate tadi nama diangkir ku raja teh meni asyara reuas bilih Raja Benu datang boro-boro Raja Benu nalah raja katinggal halisna kerung oge geus gegebegan geuning sono meni genah teh kana hate dipikasono ku raja peperiheun mah aing di imah ku pamajikan tara dipikasono padahal kurang kumaha beungeut aing sakieu gantengna sami Gusti jisim abdi oge ono ida ican Gusti naon ono ida ican teh sono kacida pisan nuhun Senopati leres bagja satuluyna kaula salaku raja di nagara Narpati di nagri dina dinten ayeuna kaula bakal nyangakeun layang pangajen anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Maksudna rek mere layang pangajen dina poe ieu anu saluhur-luhurna khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati. Waduh jadi tang geus nampi di penghargaan poe ieu urangnya ya ieu mah raja meuni mineng teh mere piagam penghargaan ya pada haji keneh mere THR ayeuna rek mere deui penghargaan ke ieu teh penghargaan tina perkawis naon Gusti Prabu tidak perkawis naon ieu teh penghargaan teh nyaeta dina mangsa anjeun ngeuyek daya olah nagara ngurus hamba-hamba rakyat estuning anjeun teu ngijing sila bengkok sinemah sabagian waktu anjeun dipake demi kepentingan negara jeung bangsa duge ka ieu nagara jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah buncir leit loba duit ieu teh hasi gawe anjeun Kipati jeung Senopati. Waduh janten ieu layang pangajen teh dipasrahkeun ngeunaan pengabdian kaula ka negara bener waduh Gusti sewu tong janten bendu salaksa pun dados duka sanes jisim abdi bade nampik pangasih kana kasayan salira anu sakitu luhurna nanging bawi raos kaula
ngabdina kaula ka negeri sebaragana kaula ka negara teh anu dipalar sanes hadiah, anu dipalar sanes pamuji, anu diharap sanes penghargaan. Nanging ngabdina kaula ka negeri sebaragana kaula ka negara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyaeta nuju negara anu subur makmur gemah ripah loh cinawi aman santosa kerta sareng laharja negara madani mardotilah kahontal kurang sadayana punten Gusti isin margi kaula dina mangsa diistrenan jadi patih di negara kaula disumpah nyaeta bade bakti diri ke negeri sebaraga ke negara syariatna hakikatna kanu kawasa janten ngabdina kaula ka negeri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku aparatur negara. Tekedah isin Gusti isin. Minimal apa gedang gitu eta Kakang Pati sasauran. Nya jeung heumpung-heumpung oge meuni sasauran merele malapah gedang. Da memang kitu kanyataanna Gusti. Da saek upami salira bade masrahkeun penghargaan ngeunaan pengabdian ka nagara teh ieu teh anu keng teh sanes Kakang Patih oge kaula wungkul. Nah saha sadayana ti awit salira salaku pupucuk pamimpin luhurna handapna dugi ka rakyat sadayana kedah kenging penghargaan. Sabab margi naon pamohalan tiasa ngawujud ye negara anu maju upami teu aya gawe bareng antawis rakyat sareng pamimpin jeung rakyatna da ieu teh hasi gawe anu rancage paheuyeuh-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebatna sagegeus sapihanean lamun cai mah jadi saleuwi lamun darat mah jadi salebak gitu Gusti. Angot urang salaku pamimpin pikeun ngemban aspirasi rakyat langkung isin ayeuna pamimpin upami ditingali tina kacamata agama naon langkung isin pamimpin upami ditingali tina kacamata agama lah bagi jeung mau agama lah bulan bagi jeung mau agama ieu mah pati teh bloon ada naon si jemput beloon ka kaula? Ha? Naon maksudna jemput beloon ka kaula? Digoreng-goreng teh kaula teh pati. Jabatan saluhureun kaula. Harapan rajaan nyebut beloon naon maksudna? Ha? Hayang kapuji ku raja. Jemput beloon ka kaula. Kela Gusti. Pek teu naon. Resep aing mana perlu debat teh. Naon maksudna jemput beloon ka kaula? Ha? Alasanana. Kuno pugu alasanana. Beloon teh sarua jeung bodoh. Ngaledek eta. Ngaledek anjeun. Naon maksudna jemput beloon ka kaula? Ulah wa ka molotot atuh. Tenang. Wales atuh. Kawas lain jeung solmed. Santai ulah wa ka molotot. Calm down. Naon maksudna nyebut beloon? Dangukeun Kakang Pati. Naon? Cacak di dunia ieu manusia diwajibkeun beragama. Diwajibkeun tah? Cacak di dunia ieu manusia dikudukeun beragama. Masih keneh loba jelema anu luar tina aturan agama. Masih keneh loba jelema anu jararahat. Masih keneh loba jelema nu telenges cacak aya agama komo lamun teu aya bisa kumaheun ancurna ieu alam dunya lamun di dunya tanpa aya agama ceuk bahasa kirata agama ageman hirupna manusia agama lesna manusia cacak aya agama loba keneh jablay edas jablay leng cacak aya agama loba keneh dongdot jigana lamun eueuh agama di dunia ieu jigana kabeh awewe jadi dongdot amit
Amit-amit kulana. Ke. Jiji kana dongdot teh. Jiji kana jablay. Kela punten Gusti. Baik tuluykeun resep aing. Cing apa karena konteks pertanyaan anjeun? Punten Gusti. Baik. Cing apa karena konteks pertanyaan? Anu ditanyakeun ku kaula teh lain teu meunang beragama kade. Da kaula ge beragama. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama, ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana ta eta. Eta pamimpin tah. Sobi kula. Jiji teu meunang beragama, jiji kana dongdot. Ieu mah ceuk anjeun tadi ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama, ceuk anjeun leuwih era palebah mana erana eta. Eta tah. Mana karep ngomong teh. Palebah mana tah, palebah mana? Palebah mana tah? Jawab. Sok kadinya tanggung jawab. Jawab. Ngomong-ngomong agama harapan raja yang kapuji aing nyaho sia mah. Ah, nya. Hayo jawab. Jawab Atuh. Kalau ka cicing. Dah, Hayo jawab. sok-sok nyawa. Kaharep diukna, Kaharep diukna. Kalau ka cicing. Hayo kaharep diukna, kaharep haling atuh siana. Mangga. Kumaha aing rek kaharep da kahalangan. Oh, da leungeun dalang teh 7. Jawab. Salah saeutik dina masalah agama cilaka. Dah. Jawab. Hayo. Boleh. Siapa takut? Ada. Tanggung jawab. Moal pati-pati jisim abdi ngaluarkeun hiji pasoalan tanpa didadasaran ku argumentasi anu kuat. Eta atuh kula. Wani ngomong, wani tanggung jawab. Beres lah. Bener, laras jawab. Mangga, punten kapengkeran. Baik, atur nuhun. Aduh, tenang. Kinten teu kejabatanana saluhureun aing. Nya atuh. Nepi ka teuneng kieu Senopati. Gua kasih Hah? Nepi ka teuneng. Wani karena bener, sieun karena salah. Alah eta kulan. Kumaha nemeh teh pertarusan teh Gusti? Ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama ceuk anjeun leuwih era. Palebah mana erana? Dah. Sae mangga. Palebah mana cing jawab? sok kadinya jawab. Nanging sate acana jisim abdi ngajawab pertarusan ti salira. Laras. Urang ngadamel heula MOU. Aduh. Naon MOU teh? MOU teh Memorandum of Understanding. Atanapi ceuk bahasa Indonesia urang ngadamel kesepakatan. Laras. Ceuk bahasa Sunda urang papaitan. Papaitan kumaha? Margi anu ditaroskeun ku salira ngeunaan kapamimpinan ditingali tina kacamata agama. Eta. Sedengkeun anu naros ka jisim abdi salira salaku raja. Laras. Cinekna salira salaku pamimpin. Ieu mah bilih katerangan hukum agama ieu bilih nyinggung ka salira nah bade bendu atanapi moal. Walah beres tah eta kulan ditaroskeun teh. Bilih kadupa ku ieu hukum agama nah salira bade bendu atanapi moal. Kumaha engke? Kumaha ayeuna? Sanes kumaha engke tapi engke kumaha? Taha eta. Alah deg-deg ke atuh. Lain deg da agama ge nyarek. Nyarek agama. Leuwih hade maneh jempe jeung tibatan loba omong kaituna pipaseaeun. Da jempe oge ibadah lamun kaituna silih tonyok. Tuh eta. Bade benu eta nepi moal. Moal kaula moal amek. Moal benu. Moal sakali deui. Moal benu. Moal cak. Aduh beres lah cak. Ojung cak segala rupa. Kang Pati bilih kasinggung bade benu. Moal. Deal. Jadi. Cius. Walah beres lah. Palebah mana erana? Sae mangga.
masih keneh emut salira naon dina mangsa salira diistrenan jadi raja di negara da jisim abdi mah masih keneh inget dina mangsa jisim abdi dilantik jadi senopati atau kakang pati ge tangtos masih keneh emut dina mangsa urang dilantik jadi aparatur negara di negara apan urang teh disumpah maka jeung diungkulan ku kitab segala rupa kumaha sumpahna demi Allah lah maka jeung mau Allah di naon maka jeung mau Allah nah naon gitu jika agama Islam maneh kumaha dalang belegu dalang Islam aing Islam meureunnan dalangna Kristen aing haleluya cicing atau cicing demi Allah abdi bade bakti diri ka negeri sebaraga ka negara syariat hakikatna ka anjeun ya Allah setiap demi Allah tingawitan tekad ucap lampah urang kudu dengan nama Allah luar tina dengan nama Allah disebatna jalir janji leres bener tah jisim abdi bade naroskeun upami jalir janji ditingali tina kacamata agama kumaha hukumna nya dosa doraka bener tah kantun ngemut teh urang ayeuna salaku pamimpin nah tega rakyat dipimpin ku jelema doraka gara-gara janjina teu bararukti eta ulah teu aya buktiosna geuningan margi teh sakedik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin teh nganyukupkeun neangan untung tina enteng neangan kasempatan tina kasempitan mak pribadi na tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat teu kawas dina mangsa kampanye pan urang teh ngadak-ngadak deukeut ka rakyat deukeut den dina mangsa kampanye mah pan urang teh ngadak-ngadak bageur ka rakyat mere kaos ongko leuheung lamun alus mah dah henteu 3 poe geus belel kaos murah meureun jalan butut diomean bari can ka ituna can geus oge apan susumar di dinya janji muruluk kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah punten kadang-kadang geus ngajedog jadi pamimpin teu eling ka rakyat poho ka rakyat banyak ulan geus ngajedog mah jadi pamimpin ngadak-ngadak culang cileung neangan palingeun neangan proyek ngadak-ngadak paranyang kokod lolobana kitu teh kitu tuh bener cenah cek abdi teh mah cek rakyat ieu mah ya cek masyarakat kitu Gusti dah hey naon naon tah hareup teuing ngomong tanya teh nya hareupeun saha nyeun ngomong payuneun raja nah tuh tarik teuing anjeun ngomong teh poka teuing anjeun puas wani apaan tos papahitan tadi oh da batur mah eueuh nu wani sia ngomong kieu aya oh jadi batur eueuh nu wani ngomong kieu eueuh tah meungpeung aya nu wani cicing cicing jempe yen wani teh teu sieun ditewak maneh ha teu sieun ditewak meungpeung lineuk pek tewak aing ada dineuk sia teh batu nah kuring salah ngomong kieu da kuring mah ngomong teh berdasarkan data-data yang otentik doh eta berdasarkan kenyataan berdasarkan realita jeung dilindungi ku undang-undang bebas mengeluarkan pendapat di muka umum sapanjang teu ngarugikeun nagara jeung bangsa dah eta beda nu gaul jeung rakyat mah apa walah luar biasa asinggung salira Gusti cing saeutik sameneun cenah aya kagores saeutik tina teh untung geus papahita lamun can papahitan dipecat geuna ya pasti atuh tak kitu Gusti urang wangsulkeun kana kenyataan sanjana itu dan nu bukti mah kitu teh laras ulan dah yo sia puas dipecat sia puas dipocot sia da eta tarik teuing ngomongna raja Senopati dipecat sia boga Raja gawe ngamak puas
bagja aing boga senopati mun kieu suadrek dipecat. Bagja aing boga senopati model kieu bulan hareup ditaekeun gaji ku aing. Waduh, Salian tinaek gaji wayahna anjeun ayeuna rek dibere deui jabatan ku kaula. Salian ti senopati wayahna anjeun jadi penasehat pribadi kaula. waduh, Wayahna di negara anjeun kudu jadi ustad. waduh. Aduh. Halo, naon ya? Ya teh keke seuri atawa jeung seurikeun. Jelas kaula mah jeung seurikeun. Tah, ke punten Gusti. Pek. Taroskeun. Debat dewa ya. Jadi salira teh nemeh teh jeung seurikeun. Bener. Tah, upami jeung seurikeun panginten aya unsur ngaledek ya. Pasti. Naon sababna jeung seurikeun? Yang serikan mengaledek gitu dah. Turun derajat belegug. Ya. Turun derajat kumaha? Tina senopati jadi ustad. Oh. Saur akang mah tina senopati jadi ustad teh turun derajat. Nya nya. Ada? Ke dupi kakang patih uninya hartina ustad naon? Cih, naon tari Ustad? Nya nya ho. Bawa dijen patih lamun kaula teu apal ustad-ustad asan. Semohon ari ustad naon? Ustad. Semohon. Naon tah? Oh ustad. Nya hartina naon? Oh ustad. Eta? Hartina ustad teh naon? Nah. Ustad teh tukang ojek lin. Hey! Tukang ojek mah sanes ustad Usman. Tah eta? Ya, ari ustad teh hartina beh dieuna hartina teh guru. Cek Mama Uti. Dupi kakang patih tiasa nulis syariat teh ti saha? Cing. Ti guru. Tu geuning. Eta geuning. Tiasa maca Ti guru. tu geuning. Geuning. Tiasa ngetang Ti guru. tu geuning. Geuning. Moal aya dulu disebut presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW jeung RT tanpa syariatna aya guru. Nu matak taekeun gaji guru teh. Beres atuh. Ya mati balik aya gaji dewan nepi ka apung-apungan, gaji dewan nepi ka beuli naon, aya guru motor ge ngiridit. Sedangkan maju munurna hiji negara ditangtukeun ke dunia pendidikanana, dina dunia pendidikan aya guru nu matak sejahterakeun guru. Eta pentingkeun. Waduh, lain waduh mikir. Pikir kayaknya. Tibaliknya balikeun ku urang ayeuna. Luar biasa guru teh jasana. Mencitak jalma anu berkualitas anu berpotensi. Gus ngabahas nak eta kudu ngaliwatan sidang paripurna. Sing inget ieu negara demokrasi anu ngajen pendapat zaman nulian. Cek anjeun eta pendapat bener cantang tu cek nulian. Jadi kaula aya kepentingan leuwih pribadi. Oh saya mangga. Patih kaula karep saya mangga. Kapayu pikulan. Waduh, luar biasa Kiadi. Batok bulu si madu luar biasa, wawasan nepi ka cerdas gitu. Lan wawasan nepi ka cerdas gitu. Nu matak gaul atuh coy. Amang atuh ayeuna mah ka kampung pamimpin teh ulah ngajado gua di kota. Tempo butuhna ka kampung ada ngaherenge. Geus jadi minum uli ini ka luar negeri. Ya. Luar biasa, guguru ti saha teh bisa ngomong gitu. Hah? Guguru ti saha bisa ngomong gitu. Ti Bapak Haji Ramin. Luar biasa. Hebat. Non. Di Bapak Anton ongkoh teh. Luar biasa wawasanana. Nu matak lalajo berita teh lalajoanan. Baca koran teh lain didiukan. Nya ieu mah rajin maca koran nu diperkosana we wungkul.
gitu jantan salira aya kaperyogian anu langkung penting bener perkawis naon Gusti Prabu kaula rek nanya raga katineng anjeun ngeunaan ieu nagara Jamul Dwi Pak Pati perkawis naon meureun kabeh geus apal yen ieu nagara Jamul Dwi Pak teh hiji nagara adikuasa nagara berat beunghar ceuk paribasana bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit leres loba raja-raja di satatar media desa anu tabe anu hormat ka nagara urang ieu leres tong boro raja-raja di satatar media desa dewa oge loba nu hormat karena kapemimpinan kula salaku raja di nagara Jamul Dwi Pak dengan mikadeudeuh kolot nges tos budak era sabab ieu nagara teh jadi nagara adikuasa ieu leres kaula rek nanya raga katineng anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngahina ka nagara urang atawa aya hiji raja anu geus wani ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara urang rek kumaha anjeun Pati rek kumaha anjeun lamun aya hiji nagara anu wani-wani ngalunturkeun wibawa jeung komara ieu nagara Jamul Dwi Pak Pati Gusti Prabu saha-saha anu wani-wani ngahina ka nagara urang nagara Jamul Dwi Pak aula Pati kana kasakti toh Pati jiwa raga nyawa anu dipalar kasalamatan jeung kamardikaan bangsa hancur rebur papan kari tulis daya ngalangan negara kaula demi negara demi ajen inajen ieu nagara Sanapati sami Gusti jisim abdi oge saha jamina anu wani-wani ngahina ka nagara urang tah bikin ka kaula kaji sim abdi ieu ulah disebutkeun abdi jeger kubang jati ieu dibabad ku sim abdi edan-edanan abdi kadang-kadang edan nyaan ieu saha jamina anu geus wani-wani saha rajana anu geus wani-wani ngahina ka nagara kaula Gusti Prabu aya hiji raja anu wani-wani ngahina kana ka kaula raja mana nya eta anu wani-wani ngahina kaula nyata Raja Amarta Raja Amarta atuh Raja Amarta mah nagara tetangga sabelah bener nah Gusti maneh apa Raja Amarta nya terang atuh jisim abdi mah saha Raja Amarta teh nyaeta upami telepat mah namina Prabu Yudhistira Prabu Yudhistira bener Ari Yudhistira teh disebatna teh Pandawa Ari Pandawa teh anak 5 lalaki wungkul disebatna Pandawa lamun anak 5 lalaki wungkul disebatna Pandawi lamun anak banci Panakol saha wae Pandawa teh tah hiji jadi raja di negara Amarta kakasih Yudhistira kadua janggung gede ngarana Arya Bima atawi Arya Bratasena katilu tah upami nu katilu mah pangkasepna model abdi namina Arjuna anu kaopat tah nu kaopat sareng anu kalima mah Kemar saha upami telepat mah Upin jeung Ipin kepret sawaing Panawa nu Kemar mah lain Upin jeung Ipin saha Nakula jeung Sadewa
tak eta Dracula sareng sadesa Nakula jeung sadewa gitu janten ieu teh nu ngahina teh nagara Amarta bener ngahina naon Gusti meureun apal Amarta urang nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual keagamaan salila sabulan nagara Amarta lamun geus ngayakeun ritual puasa sabulan manehna sok ngayakeun hajat disebut hajat surya atau hajat samrat bener tah dina hajat samrat eta kabeh raja-raja di satatar madya desa dionang kaasup nagara urang baheula mimiti anu dionang baheula teh nagara kaula sabab kabeh ngajen ka nagara ieu Jambudipa lajeng tapi naha taun ayeuna si Yudhistira boro-boro ngabejaan ka aing ku aing didagoan nepi ka beres hajatna ngonang-ngonang ka aing berarti si Yudhistira geus teu neuleuh ku sabelah mata ka aing berarti si Yudhistira geus ngapenteng ka aing sabab ieu aing teh nagara gagah ieu aing raja sakti naha aing teh dionang ku kurang aja bangsat alah tengah hargaan ya kulan aur raja ieu mah geus ngamek teh ieu tuh gelas pepeus 3 bayangkeun ku sia aing jadi hormat ku dewa aing dihormat karek-karek ku si Yudhistira aing teh dideluk ku sabelah mata patih aula wayahna kagok borontok kapelang-pelang jeung aing hayang nemongkeun yen lain Amarta anu kudu diagul-agul ku sakabeh nagara teh lain si Yudhistira anu kudu jadi raja mulku tapi aing anu kudu dihormat ku sakabeh raja-raja di satar madya desa maksudna temongkeun patih temongkeun kumaha wayahna nagara Amarta serang ulah anjing perang dulu itu jadi nagara Amarta kena diserang serang hancurkeun nagara Amarta tengeunah aing Yudhistira temongkeun ka sakabeh raja-raja di satetar madya desa yen aing kana kasakti anu panggagana ieu nu dianti-anti ti bihari dilaguan ti baheula diantos-antos ti bareto Gusti Prabu naon sami kau lagi aya kapanasaran ka urang-urang nagara Amarta di nagara Amarta teh aya si Bima di nagara Amarta teh aya si Bima jangkung gede teh sieun 5 menit beset ku aing keun Bima eta anakna Gatotkaca gagah 3 menit modar ku aing tingalikeun kasaktian aing manggulang-mangguling kiraan si Bima jeung si Gatotkaca tingali lamun aing teu bisa ngelekeun si Gatotkaca jeung si Bima gantung aing di negara beres sumpah aing percaya kepada ieu mah ieu baheulana urut ceger pasir muncang ieu bener tukang bobok tukang tarok baheulana mengadana teh adang obeng gitu udah ka mana teh mah obeng we sanggup maneh ngancurkeun Panawa salem barak Gusti Prabu teu kena salira anu turuna teu kena salira anu turuna kaula we sareng bade ngabantun sedanten wadya bala tamtama siapkeun pasukan sae mangga iraha kaula kedah lumampah hancurkeun nagara Amarta ayeuna ulah diisuk pagetukeun wayahna serang nagara Amarta aing geus teu hayang ngadenge nagara Amarta aman sae mangga rupina moal dengkekeun deui kaula bakal nyiapkeun sedanten wadya bala tamtama cikra init bragara lumampah cukra lumaku hamid bra luga niraya lumunur wiwit tinilayang rana luga niraya lumunur wiwit tinilayang rana tenira abdi ge bade permios
ngeran jika ini prakara lumampah Duh. nanging sate acana jisim abdi pada sanuk-sanuk heula we ka salira Naon. naha Arti mana nama? margi dina pangperangan teh panginten sadayana bakal jadi algojo Laras. teu maehan bakal dipaehan teu sial panginten abdi teh untung ieu mah bilih siana jisim abdi mulang ka nagara ngan saukur bangkena Dah. Laras. bilih mulang nati pangperangan jisim abdi ngan saukur ngaranangan saukur bugangna ti ayeuna we jisim abdi hapunten Gusti Ada. dina samudaya kalepatan ageng simawonten alit dina mangsa ngabdi bakti ka salira jisim abdi tangtos seueur pisan kakiranganna Gusti Dah. apunten jisim abdi sami-sami senopati hampura kaula oge hampura dihapunten Gusti dihapunten nuhun ai geus ge mabang blas di mana jisim abdi maotna oge ai parantos islah kieu mah ya Dah. Laras. atuh sakantenane jisim abdi upami maot nitipun bojo Ada. namanya boga pamajikan gaduh ayeuna teh nuju ka kandungan sabaraha bulan nuju sasihna Gusti sabaraha bulan 3 tahun Ah. menilila teuing teu ngandung naon ngandung maksud jeung tujuan Boga tujuan. Rerucan kalaksanakeun. omat panginten upami abdi maot pan pun bojo teh janten rana bener omat pun bojo ulah dibikeun ka panayagan Gusti Ah. Teteh. panayagan masa depan suram Sok. nya jika ini prakara lumampah cukra muku hamid kaula bra Parmios Gusti bral Dah. Naon ngaranna kula? ras ka anak aing anu bungsu Dah. Kumaha kula? mangkaning anak aing nu bungsu teh cenah keukeuh hayang HP 2 pintu Kartu. neneangan can pangih-pangih aing Mal aya tuh aya ge 2 kartu. ada keukeuh 2 pintu cenah 2 kartu Dah. si aing teh ya HP atawa kulkas doakeun kanca Pulang. hampura kaula bisi balik ngaran ka dieu nya Amalia. ya ayeuna we hampura Sami-sami kula. Yudhistira modar sekwaing lain Pandawa bangsat Dah. lugane raya lumunur wiwitin layang rana kondur saking pangkonan Nalendra ini layang Rana
jadi aing ayeuna ye Dah, laras ulah. ana saran aing tiba heula yang ngasaan kadikjayaan si Gatot Kaca jeung si Bima Laras. bejana si Bima jeung si Gatot Kaca teh hiji jalma anu sakti hiji jalma anu gagah Laras. tapi keur aing pati kana kasakti bakal ditemongkeun ka Balarea bakal ditinggalikeun ka Balarea ieu lain si Bima ieu lain si Gatot Kaca anu sakti tapi aing pati kana kasakti Saya kula. tunggu si Bima tunggu Gatot Kaca Dah. hancur ku aing sia Kabarang supadula. Supadula. sedanten ulah dia pala tamtama hingga kebal Kula semangat euy hege Kaling kalumahan putih. yang akan semua pengabdi Gusti diuk calokan batur-batur oke bos buuk naon sedikit-gitu Ulan eta buuk naon dikitu-kitu tapi kan nyungcung gitu Dah. ngenakeun nya teh gaya mohek mohek sumuhun mohek naon mohek mongkleng sama poek atuh ngenakeun abdi anak pang pang naon pang goreng patut calokan batur-batur oke bos Sok ka dia. Ada hebat hey my brother everybody dah come here let's go come on kemari kesini Sini. kadi aji dengartieun berenang anas aing Inggrisan Cari lemot itu. Ketong si grong. semaka pihatur Gusti diuk diterima Ulan diterima maksudna ay diterima oh sumuhun Ada. naon cenah goblok kok sumuhun diterima belegu Terima. hah diterima ari batur nanya teh heug jawab eta teh dosa Dosa. teu kengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh heug jawab pancek aing ge ngajawab anjing cek nunungan teh ditarima Terima sama eta. balakah ungut-ungutan Sobo eta. disangka dakwah aing naon cenah cek nunungan teh aduh si anjing diterima belegu ah nu leres innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot anjing lain bapak aing maut belegu diterima bu iraha mautna aduh janji aduh anjing eueuh nu modar anjing Ulan eueuh nu modar anjing eueuh nu modar oh tos 2 minggu aduh anjing geus tong dicengcerikan nih Parari. anguran mah doakeun tuang ramacing ditampi iman Islamna Ya. masih anjing tah gitu amin gitu aduh anjing budegna parah anjing parah
parah anjing parah kunaon maot da teu damang heula Nah, eueuh nu modar oh liper anjing eueuh nu modar anjing atuna sanes wawartos ka abdi dai liper mah gampang cek ibu cici oge cenah liper mah gampang nyaeta ubarna teh ku hahanyiran eta. aing ge nyaho ngan eueuh nu liper anjing ish hahanyiran anjing aing ge nyaho ngan eueuh nu liper ish hahanyiran anjing eueuh nu liper astagfirullahaladzim hahanyiran sanes hahariringan kade hahanyiran mode ku belut ku harmis tah nu langkung sae pisan mah ku tutut Nah, aing ge nyaho ngan eueuh nu liper ish tutut anjing aing ge nyaho eueuh nu liper ish tutut anjing aing ge nyaho bar liper teh ku tutut Allahu akbar sanes ku eta kunaon ku tutut anjing ah kumaha sia we anjing ah aya bahan aing nu liperna goblok awena minat teuing sia teh tuh cile dihareup bahan aing nu ti heula di tukang diukna ngantri di tukang diukna toel. Saya tahu. naon di tukang diukna ku tutut si anjing tutut deui di tukang diukna hei naon di tukang diukna di tukang astagfirullahaladzim anjing naon si maneh teh kaing teh Noel ari ngomong henteu itu teu ngomong si aing di tukang diukna belegong Kadenge merentah. mung kadenge aing marek di tukang diukna pacek aing ge kitu sia teh kulan teu ngomong aing teu ngomong teu naon kulan tah dengekeun ku sia tah alhamdulillah ya Allah aya naon ya geus lohor deui si jurig aing mecus di sangalohor budeg teh kabina-bina teh sia teh ye nu adan jiga geus ngadahar jengkol ye nepi ka meledos ka dieu jengkolna ini aing anjing balut sisit sabatara kapirara siang wangi jol ieu si aji ka aing da sia teh papatong celek dina irung aing kabina-bina teh sia teh ih awas lain ka kolot belagu kabina-bina teuing sia teh ae tapi ka kitu-kituna geus aji Ngamak tuh. naon sebelah cangkeng ngadek-dek itu pangkating ku amek aduh anjing naon si teh mun ngabeletak kana irung kan ujung naon si teh naon heuleu naon naon si teh waduh naon naon si teh aduh galah naon nyawa ku naon si ka aing naon aduh aduh nepi ka jangar aing didegung-degung ku sia kurang ajar emangnya gua cowok apaan masalah buat lo ya heueuh emang gua harus bilang mau gitu salah naon aing nya salah maneh naon
mun lempang teh heug neuleu ieu mah tungkul yang ngadudun jadi sirah maneh diadu jeung sirah aing gitu jadi maneh ngambek teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu maneh sabab teu neuleu jadi salah maneh dipikir-pikir mah lain aing anu salah saha sia nah aing dengekeun belagu geus puguh pan aing mah teu neuleu tah sia nu neuleu ka aing heug nyingkah ka itu ieu mah cele di dinya jiga nu nyeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun sia Alah. kurang ajar sia awas disantet sia ku aing amina-mina teh gini aya Gusti sugan teh kapiting Dunu nggak disangka kapiting Dunu nggak disangka kapiting hey ih Allahu Akbar naon Dunu nggak disangka kapiting is tutut aji tutut aji Adinya deui jeung. kayak ngapasmi lain karena tutut nah atuh nu bodag di gugubung aya naon Gusti keheula ulan keheula mending ayeuna kayak maksudnya gesal sih nah dayana ge teu riweuh lain dagoan ngantosan saha abdi tos ka dieu engke cenah monyet lain ka maneh aing mah hayang miluan hayang miluan marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya nya tuh ya Gusti oge nya wayaw situ mah pikageuleuheun Gusti nya nya tuh situ mah kabdi ngaharean wae nya nya tuh situ mah goreng patutnya nya tuh kami abdi kasepnya henteu tuh Nepi. Ketang sikrong di lautan mual kapal merah. was nu kasurupan ajik lempang di teh buka tuh topina beleguk jadi gitu budak Badung teh Weh. Halo. Halo, Bos. Ya, halo, Bos. Ada. Halo bos. Beres, Bos ah. Aduh. Aduh. Kaluhur ge disuneh eta mah. naon sia neuleu naon sia melak cangkeng ajik mending aja legur sirah aing borong ngeureuceum aing sugan tarik naon sia neuleu macam mana pula lah kau naon macam mana pula kau bulu tak bela itu kan sirah awak Alah. ye mana emang ngomong teh kitu euy Beda jeung mana? urang mana maneh oh tidak mengerti awak dari Medan oh ti Batak betul Tradi. geus lila aya di Sunda geus lila aya di Sunda apa itu lila Alah teu apaleun. lila itu ikan ya ada ikan mujair lila eta mah nila aji itu oh can ngartieun bahasa Sunda merenya Nya. sudah lama ada di Sunda sudah lama ada di Sunda ya kinten-kinten tilu sasi abdi ada Sunda bah curig teh tanya bahasa Indonesia jawab Sunda ngaran maneh nama awak Ucok Humarurung Ucok Humarurung aya di dieu jeung saha sama di awak saha
butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya. Keluarga harek gitu ya. Jigana ninina tampak gitu ya. Akhirnya Bisa jadi. Ari bapak mana? Bapak apa? Si Garantang. waduh. Si Garantang. Ari Inung, ya siga termos. Ari Aki, siga seeng. Alah, Oh, keluarga parabot dapur. Jigana uyutna hawu jadi mah. Bisa bahasa Sunda? Sekedik. Nah, Sekedik aja lah sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesenian Sunda, si abang itu rees jeung dede. Si abang hees jeung dede, bukan hees jeung si dede. Ah, bilegug lah kau. Rees jeung dede. Oreus, nah itu rees, bilegug lah kau. Namanya bisa lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Bisa? Ya bisa. Bisa. Oke, Bubui Bulan. Oke. Bubui Bulan teh kumaha sih? apa deui? Ongko becus anjing si teh tadi. Tegen. Bubui Bulan. Wah, Boboy bulan sangrai bentang panon poe di saate. Ah, itu lagu Boboy bulan itu nyerep kena hati, nyerep ajik li nyerep. Isok Boboy bulan, oke. Barang mitina kuma. Bobo, sudah. Bubui bulan aduh, enakeun. enak atuh. Jik nih nyeri si teh. Bubui bulan disangra si bentang lah ba. Panon sia, panon poe anjing lain panon sia. Tuh kalau bubui bulan saya rah, urang dia gak ngalarti bubui bulan mah. Nyatu. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, si abang orangnya. Waduh. Bisa mana? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul? Si Sok. Oke, kopi dangdut. Oke. Nayaga. Ah, Nayaga sakurang semangat ah. Nayaga. Ah, kurang kompak. Tukang goong tidak yoyoan. Oke, satu kali lagi Nayaga yang kompak. Oke. Nayaga. Nah, itu kompak. Si Aji kayak bacacar kompak. Kompak naon nak? Kompak jempek. Okay, Nayaga, I want to sing a song Kopi Dangdut. Are you ready? Okay, please, Kopi Dangdut. 1, 2, 3, 4. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin lama bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, enak karena terlena alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang pernah membara, sayup terdengar alunan cinta yang menggelema. Hey, hey.
ulah parebut keun anu ngalah tutut mah aing lah jik tutut teh tah kitu wungkul dina dangdut teh sok aya gelut wae lain naon nah anjeun Kaget. aduh ieu jelema parebut tutut nepi ka kieu ieu Sok silih ai sia jik tutut teh tutut wae teh bosan da aing ngedengena aya naon Gusti diuk. oh saya mangga menawi teh aya naon-naon da sawios ka abdi we tenang Gusti nya yang ngomong naroba cici ngomong deui macam mana pula dah kau oh salah dedengean mun aing dengekeun heula teu baturung naon ning eta lancar sia bahasa Sunda nah naon kitu cenah sia teh urang Batak ayo euy poho dan urang Batak aing mah di mana di Pasir Muncang ya dah Pasir Muncang. Sugan teh we urang Batak. Baru didengekeun ku aing teh urang Pasir Muncang. Nararipu we ka aing teh abong ka jelema ganteng. Abong ka jelema kasep. salah naon eta Baik. Naonnya? Mana teh dianggap ya aing. Ya teh aing nu ngomong teh belegung. oh radio meureunnan Disangka radio buka kacamatana tuh. Euy. nah ka aing geuning Naon ya? astagfirullahaladzim naon tingali naon itu melon segede kitu Wah belum sih buat melon kan. Gus. hariring dipirikku kening hariring lain kuring tapi anu maha wening haleuang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang manek satengahing marga manek satengahing marga Kasa-kasanyemu diri sang-sang padan iwal kapanutan urang ka Gusti numur bangalam patang buah dua ka Gusti numur bangalam Hayu urang sasarengan paham dani dicariu mujikan maha hemat ayah paham Dani sangkan kenging kakiatan bapaturah aya dina katentreman sing nepi ka akhir zaman bapaturah deui sing nepi ka akhir zaman kasopono kasopanya papasana sono ganjang makanti Orang wajib tumari makan ngarasakanana pakuwu saja zaman ute kumawasa anginku kerasaan
lengkah tincakeun jalan kajaga paham tani cicariu pahala